Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng batepang dangu deui mitra sareng simkuring dina acara ngadongeng Sunda manawi mamanawian gitu bahan katampi. Urang neraskeun hancanu kamari anu dina judul Siluman Belut Bodas dina bagian nu kakantun kamari bagian ke-14. Ayeuna urang teraskeun dina bagian ke-15. Mangga ka mitra baraya dulur-dulur di lemur baraya nu di kota, saudara salam dunya, tong hilap di like, di komen, di subscribe-nya di Sunda Bandung Kidul sareng simkuring Kang Gugun ti Banyaran. Mangga supados nyang kolong teuing kana waktos urang kawitan wae urang teraskeun deui hanca anu kakantun kamari. Mangga maranco manco. Kocapkeun kamari teh nuju nyarioskeun rombongan Kidur Gala. Nyaeta keur sawala atawa geus ngirim merjit cenah mitranya ka Kampung Cilisung. Nah sia teh meni hayang buru-buru wae kaos ngadahar naon cengek wae hayang jol buru karasa. Sabar mingke halanan. Wok Kidur Gala nyarita ka Sirewok kanu nyeri hateu ka anak buahna kitu nya anu aya di Tatar Wetan nya ke Garong Wetan gitu bebeja ka guruna. Ya guru atuh cik lah hayang nyaho ketakna orang lembur Cilisung juta komo si Ohim anu ngaragrageun kuring mah si eta tah cenah riweuh cenah lieureun sameme digempur ku kuring tengke. Sia mah aduh ngabarikeun wae minggelanan atuh keur diawurkeun nyerep oge acan kana taneuh. Oh gitu baru teh sugan langsung tokcer lebok cengek ku sia ame tokcer mah lada gara ngababarikeun sia mah. Si Akang mah kitu Kang ulah kitu Kang ka guru mah kudu sabar seutik heulanan. Pok si Jebeng mitra si Usro Jumanta Araya di dinya. Dah saya bah. Barane ari istirahat heula we sare. Geus penting ya. Mane balik disukan ge ditetepkeun. Arek meteng teh arek tapa arek semedi mane tarek kaheut tirakat. Bari dibere ilmu engke. Oh gitu atuh nya atuh guru. Kumaha tuh mah kanyahoan meunannya ge urang ditu. Sok lah urang tingali. Urang palang di dieu kumaha kaayana urang Cilisung geus harees saeureuna mah. Geus penting. Kidur Gala mitra. Atuh teu talang ge komo si Usro mah Jawa Barat we ka pangsareanana da ngabarak di hiji imah itu aya kamar khusus si Badur Gala barudak anak buah nama ngajaran prahu sarare ngagaloler di tengah imah. Cak urang tuna heula carita Girewok Kidur Gala Katut Saparakanca anu aya di Kulon di Tatar Kulon gitu nya. Ayeuna urang carioskeun deui Ohim.
nu keur aya di posrona waktu harita teh geus lewat jam 12 peuting. Kumaha tu ayeuna Jang Wahim? Ah, teu ieu PRT tos we aman ngan kade kitu ka warga. Lamun gitu isuk masih keneh aya eta anu diarawurkeun teh aya anu jiga keusik araya keneh ting iatna we. Lamun geus eueuh syukur lamun araya keneh mun bisa mah sapukeun we ku sapu nyere kajeun gunukeun we di juru komo mun aya palidkeun mah palidkeun kana cai lamun teu duru ngadarurukan we atuh diduru mending oge. Cag mitra atunya geus kitu teh atuh pamitan we. PRT sim kuring mah atuh rek mulang heula we jeung Isari ieu da tos mah wengi pisan jeung geus rek nyedot ka pukul 1. Oh atuh sok teu nanaon Jang Wahim. Rek mulang mah ta Nyisari. Oh teu nyangka Nyisari ge geuningan pangabisana aheng oge geuningan boga pamajikan teh Jang Wahim. Oh RT kitu we situ keur pikiran jeung pun bojo kumaha saena. Da pada minta kana kanu kawasa we kaloh gitu. Oh alus pisan jika menang bener ngajodokeun teh ieu mah jodoh bener. Pada bararisa duadana ge. Mun atuh alhamdulillah Pak RT. Nya kitu atunya abdi bade mulang heula ieu sareng Nyisari karunya ieu tos wengi. Mohon Pak RT hapuntennya teu tiasa abdi nyarangan dugi ka siang. Tunduh abdikeun we enjing we urang cik tinggal ketakna kumaha aja kajantenanana. Ya tuh kitu mah sok bral cing salalamat kade. Ieu mah mi HP we itu bisa aya naon-naonnya. Yani saya guru gerewek kasieun. Dan ge paling lah pukul 3-an pukul 4-an meureunaan PRT mulang ieu ngabantuan maturan we ieu ngararona. Nah, da syukur atuh PRT. Ini adalah orang belum sampai. Oh siap bro lah, kopina pan geus aya lain jadi mawa. Atuh siap eta mah. Atuh mitra tegung silila bral we. Ohim sareng Nyisari marulah. Teu kakocapkeun di jalana Ohim jeung Neng Nyisari arepi ka buruan. Kang sakedap tuh di buruan urang oge. Malahan mah aya nu kurang hade ieu. Wah kitu nya. Tuh tingali dina tangkal jamu. Kawas aya nu kurang hade tuh. Bereumkeun we. Anon Ohim teh dibentakeun deui teh bener we mitra. Aya sarupaning anu makhluk aneh gitunya anu nununguan hayang datangna Ohim ngadaguan datangna Ohim mulang. Ukur kitu we mitra. Blesak atuh Nyisari nyamperkeun ka eta makhluk. Saha anjeun
wani-wani datang ka dieu heuh. Oh, Nisari. Aing di mana si Ohim teh. Aing ieu teh arek aya nita ya hayang ngabinasa si Ohim. Kurang ajar sia. Wani-wani kasalaki kuring. Nah, salaki maneh kitu teh. Pan maneh lain manusia, da aing ge nyaho. Maya lain manusia kawin ka manusia. Atuh mitra rada ngagebeg oge. Nisari dikitukeun teu anta para corelat celeng. Bari jeung ngaiekeun pangaweruh ilmu pangabisana parasat teh atuh tina leungeun Nisari ditujukeun ka eta makhluk tekung silila makhluk teh les gejli belegedeg nyaho-nyaho aya di handap atau Ohim oge teu cicingeun. Aing mah teu urusan jeung maneh mah sia Sari. Aing mah arek ngabinasa si Ohim. Oh, eta makhluk. Pek teh teuing wani mah. Kuat mah ngalawanana kasalaki kuring. Awas atuh siana. Aing ada mung gelut jeung maneh. Aing kumaha pingkeunana. Gelut jeung maneh kolot maneh ka aing teh. Mitra sarua para dedemat-dedemitnya gitunya dongeng ngaranna ge mitra. Ampun. Naon maksud Andika rek ngarogala kuring Wok Ohim. Tang loba huntu lieur dah. Sok ieu tadah panarajang kuring ieu, panarajang aing. Kuring-kuring karagok aing tuman kasar kudu lemes jeung manusia mah. Sorepet atuh mitra ngabarasatkeun eta ilmu. Dengar pisan kana awak Ohim. Atuh ngadon ngebuel wunggul awak Ohim teh teu kitu teu kieu baju teu soek teu naon teu tutung. Ngadon pareum si seuneu anu ngabarasat tina leungeun dedemit teh. Alus oge sia. Boga ilmu teh oi. Yeuh, ku aing ditarajang. Narajang mitra, ujung leungeun ahu maju gitu. Henteu nganalkeun ilmu deui manehna. Narajang ka nu awak Ohim. Geus pas narajang teh srepeh yeuh serbet sebrut gitu nya nyerang ka Ohim. Ohim geus keur Ohim ada ari ukur diserang gitu mah giwarkeun seutik. Kepret atuh pelebah beunukna sempoyong. Aduh. Aisyah gaya kunjung teh budak ololeho teh ya. Alus tuh dedemit teuing dedemit naon ngaranna teu kenalan Ohim oge jolder we gelut. Sok atuh rek narajang deui mah kuring moal ngundur naon jeung kasalahan kuring. Sia loba bacot, sia loba huntu lieur aing mah sia salepet deui. Bari ujung dina leungeunna teh semu beureum semu hurung. Arek meulah, arek mapnon teh arek ngahanca sirah Ohim. Kang,
Cong dilila-lila nu kitu mah lieur. Oki Sari nyanyi sarapan. Wah, eta teh dedemi teh nya. Atuh mayeukeun nganarajangkeun leungeun anu sumubeureumm caang kawaseun arek ngahanca sirah Ohim. Atuh Ohim ditadah ku Ohim ku leungeunna barijeun ngalapadkeun asmana Allah. Atuh teu anta parah deui eta dedemit dikerawek ditewak leungeunna Ohim kuat kagogoakan eta aduh lepaskeun leungeun aing sia juring. Sia juring mah aing menjelema cek Ohim teh. Iya lepas aduh panas. Aduh gampleng we ku Nyi Sari di teungeun naon teh palipisanana dikepret gitu. Kawong buat barijeung ngebul teh beungeutna tutung atuh kepretan Nyi Sari henteu samanea kitu kepretanana ge. Ampun, aduh kudupruk teh nya ngudupruk bari teu leupas ku Ohim mah dicekelan. Nah silaing teh anjeun teh bet narajang kuring naon salah kuring. Ampun, bere hirup kuring sanajan kieu hayang keneh hirup kuring Ohim. Eta dedemit hayang keneh hirup cenah. Sok kuring dihirupan. Tapi naon atuh maksud jeung tujuanana maneh teh ka kuring bet narajang? Kuring mah Dharma wawayangan. Dharma dititah sugan teh wayang. Dharma dititah kuring mah. Kang Ohim yang Ohim ayeuna mah jadi ujang jadi akang manehna teh ku bakat sieun. Apunten putri abdi culangung kanu jadi caroge putri ayeuna mah geus apaleun da sidik sarua dedemit. Atuh maneh teh naon? Make jeung kudu ngarajang teu pupuh ka kuring jeung ka salaki kuring. Nu pang lama ka Kang Ohim ka saraki. Aya naon atuh maneh teh? Nyi Sari nanya ka eta dedemit. Kuring mah dititah aya nu nitah. Waduh kaya nu nitah saha nu nitah ka maneh sok omongkeun. Ampun moal bisa kuring nyaritakeun geus disumpah. Lepaskeun we geus kuring semetke dieu moal ganggu ka dieu. Ngan ngabejakeun nu nitah mah sarua kuring hianat ka bangsa sorangan. Ayeuna mah kuring lepas ku tulungan. Ampun geus we. Satu jempe gandeng bisi batur kadengeun hayo geruh. Moal Kang ku batur moal anu ngadangueun pok Nyi Sari. Sok atuh kumaha maneh ayeuna ketakna? Pok Nyi Sari. Abi mah hayang leupas we kuring mah. Geus moal ngaganggu malahan mah moal balik ka nu nitah. Arek init we. Sok atuh dilepaskeun ku kuring tapi kade ieu ingkar tina janji maneh. Moal kuring mah dalamun ingkar kana janji mah meureun kuring ngabejakeun saha nu nitah ka kuring. Mitra eta teh dedemit teh dilepaskeun ku Ohim. Nuhun pisan kuring geus dihampura ku maraneh. Los semitra teu panjang lebar teu pugul. Alam teu puguh-puguh gitu, jol aya nu kitu.
Kang, kumaha nyai eta teh siluman. baru siluman Sarua malahan manya ka abi nyalira ge apaleun. Pasti aya nu nitah manehna teh eta teh. Da lamun nu nitah mah moal daekeun komo aya abi di dieu. Hayang ngabinasa ka akang. Ting nu sirik ting naon da jelema teh apan Kang. Aya nu aya kamajuan saeutik teh. Meni sok sirik. penyakit tuh emang kehidupan jelema mah nyi aya anu maju kurang panuju anu hatena goreng mah aya anu kecelakaan setengah atau begitu kehidupan manusia di dunia mah beda ujung di alam nyai meureun Henteu teu kuring mah sauyunan we. Tuhu kanu parentah raja. cak geus nya mitra geus kitu Yah Kang da moal ka dieu deui urang lebet teh ka bumi. atuh kolotrak muka panto dapur heula nisari terus berengpeng ka panto hareup jadi panto hareup mah ditulakan teh ti jero gitu teu bisa ieu teu kawas zaman ayeuna Kumaha Kang ayeuna? istirahat we ayeuna mah isuk we urang ngobrol keur mapan urang teh bobahan ca pagawean eta dipipir jeung ge aya nu kieu deui aya anu kurang hade kawasna mah isukan teh yeuh Nya teu mudah-mudahan we Kang henteu aya jadi kajadian naon. nya atuh kitu sok we nyi geura kacai rada bebersih geura istirahat we geus penting pisan yeuh Ohim atuh dibaturan ku Ohim bareng sekali ewang kacai geus barara bersih gitu mitra beuki dieu teh karasa ku Ohim asa heula sekedap mitra kurang teraskeun deui beuki dieu teh beuki karasa ku Ohim belana nyisari ka manehna jorojoy we hate aya nyaah sabalikna heusar sarua gitu nya nyisari ge beuki dieu teh asa beuki boga asa nyata itu hirup manusia teh geuning kieu jorojoy dina hate boga rasa aya kanyaah jeung cinta alah mitra cinta oge geuning siluman teh nya geus kitu mah nya can pada ngedalkeun kanu masalah eta mah geus kitu beres dicai arasu disari geus boga nggon sorangan bebenah heula sapanjang imah can geus terus kaloyong we atuh kebenaran Mbah Idis geus bareureum jeung Maiso tekung silila reup we bareureum peuting simpe jangkrik ngikrik cicir cari cangkas mapaesan sepina jemplingna peuting urang gancangkeun caritanya mitra geus we gancangna carita isu kapeurang di salat subuh geus kalampah maju ka jam 6 lah carangcang tiang geuna ceuk para saehu para senior bahasa uhun deui nya sim kuring mah
kolot ayeuna budak baheula jadi rada kirang terang kanu bahasa-bahasa ieu teh nu real we nu ku abdi di bisi ngarepan ayeuna kahirupan ayeuna gitu nya daripada aya tapi kurang pantes dicaritakeun jeung salah dia keur mah teu pantes tamah gancangna carita rai weh panon poe isuk teh cing kadudu malahan mah Pak RT Kang Kardi si Uloh malahan mah turoge daratang gadinya da arek mantuan nu kuliah kumaha jeung him kira-kira geus aya ilapat nu kejadian penting teh Pak RT nanya ka Ohim nuju di tarekahan ku nyisarikeun we hayu we urang mah ieu hayang buru-buru beres ya bumi teh supados rada tumanina gitu. Oh, atuh syukur gitu mah. Iya cai haneut yeuh cinteh yeuh. Citra jeung termos jeung cikopi gitu nya teu leupas cikopi mah teu da ciri khas. Kopi, termos, gelas gitu. Jeung cai teh. Katut udud daun kawu pahpir. Malahan mah aya jar cokeng aya jeung coklat aya rokok gitu nya ngarokok dang sarada beh dieu atuh dongengna ngan masih keneh ieu mah da dongeng diaya-aya we gitu kumaha carana Itra Tegung Silila nyisari datang ngageroan ka Ohim Kang Ohim Kang iya nyi kumaha aya naon tadi geus sekedap kenya pertenya abi ka dieu heula oh sok kan we yang pagawean lah hanya anggeus papak jiga nama yo poe ieu nama KBG Bata bisa isuk mah pageto suhuna naik oh Pak RT di kantun heula ku abi ieu pun bojo nyauran ieu oh nya sok leos atuh Ohim teh nyamperkeun ka Bisari hayu Kang kalebet heula sekedap asup atuh teu talangke Bah Idis jeung Maiso manyaring hareupan jeung Bunda Bantu Bah Idis ge anu keur barang dieun nya Maiso maturan nu keur narineum cikopi lain aya naon nih asa rareuwas akang lain kieu Kang anu penting teh geuning kiriman tinu kungsi ku akang dirubuhkeun tapi lain eta jelemana nu ngirimna mah guruna jiga nama baru aya nu ngirim morojit nya Kang ieu teh arek niatna mah pan ka dan niatna mah da ka akang nu puguhna mah asa manehna teh cenah kawiwirangan ragrag ku akang rubuh eleh itu gelut jadi manehna teh bebeja ka guruna oh gitu wah rada aheng gawas sama nyi da hariwang teh bisi ka warga di akang mah pang-pangna mah moal tong hariwangkeun ti ku abdi aya da di akang ge pan aya mustika teh oh cenah ya teu mudah-mudahan we nyi can eueuh nanaon mitra keur kitu
aya anu lulumpatan nuju kanu keur digarawe udah KRT pan dikeun gawena RT naon ikin anggar sikin mari geus ngariweuhkeun teh itu di belah kidul kuat ngabarak jelema tareling sekedap Fitra lepatnya itu di belah kidul aya jelema cinggara bak tareling baru kunaon gitu Kita aduh kakunaon labi gitu ninga mana Kang Ohim kedu nang bebeja-bejaan Kang Jang Ohim atuh mitra Jang Ohim teu talangke muka panto burung muru ka Pak RT aya naon Pak RT itu Jang Ohim di belah kiri jelema aya genepanana cing jaloprak tareling malahan mah aya nu naon teh nu teu ieu aya nu gegerelengan gogorolongan kaditu kadieu baru kunaon gitu nyata bukan kunaon abi oge jang kumaha tuh ye ketakna ye aduh jika nama nu penting teh kejadian manuk itu ya teh kumaha gitu Kang tok cek oi waktosna ka Bujung Seep mitra apunten mitra waktosna ka Bujung Seep kan anjing urang teraskeun dina bagian ka-16 ayeuna ieu nu dihanca ka-15 kan anjing urang teraskeun beuki dieu beuki kapanggih beuki rame beuki kapenak istilahna saha jahatna saha boga lakona saha anu ieu nya hapunten nu kasuhun ka mitra baraya kasadayana tong hilap di like di komen di subscribe di Sunda Bandung Kidul dina ieu dongeng karangan Sim Kuring dina judul Siluman Belut Bodas bagian ka-14 bagian ka-15 kan anjing urang teraskeun deui ya anjing urang teraskeun deui dina bagian ka-16 sakitu nu kahatur Sim Kuring hapunten rada pabaliut kieu teh hapunten nu kasuhun sakitu nu kahatur Sim Kuring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.